dua, nah guys. Aduh, maksudnya lain gitu. Aduh, ampun, aing. Tiris-tiris kieu mah. Ada yang bermusik kan. Genaheun euy. Anjir. Bae kopi lagi euy teu karasa euy. Ai tiris kieu mah kopi tadi uyup we mah aing. Dit. Ngopi ya, Dit. Hah? Nyetel TV. Kopi TV mah tuh urang dengarkeun musik. Buka headsetnya. Ampun. Ngopi. Oh, geus mah beak urang mah. Beak tah ieu nu panas keneh. Mantap, ya mah ngopi. So, ngopi bareng ah. Teu karasa euy hari keur usum tiris kieu mah. Oh, Teu karasa pokona mun jol-jol beak urang ge. Ngarengkeun musik dangdut mah ngeunaheun we pokona. atuh ka mana ada beuh? Beuh cenah arulin. Keun bae lah, urang ngopi we duaan nah. Di mana, Mang? Geus di dinya tah pesen kopi dia. Oh, Geus pesen kopi luar. urang kaluman gitu sorangan we mah cing teh. Tadi nama urang teh mun we ka dieu ditelepon urang teh mah. Oh, untung hadena urang ka dieu peka meureunan. Ada peka meureunan buahan geus deukeut meureun jeung saha deui, sagulung sagalang meureun. Heueuh Mang, kaingetan urang teh euy. Ya emang aya naon? Kan kamari urang kan geus mikeun fotokopi KTP teh nih. Bener aya urang ka tukang fotokopi anu gitu. Geus nu kamari. Terus dipikeun ku urang teh. Mun urang teh teh bingung teh kamari teh cek PRT teh cenah. Pokok cenah kakana cenah fotokopi kakana. Jeung kakana. Duh, curang Berarti siga namunang bantuan we fotokopi KTP jeung kakak mah. siga namanya. Kan urang ka PRT teh, PRT cenah kumaha nya. Hari balik cing teh bisi teu kaburu nya cepet ada isuk cenah kudu ngeusul kabeh cenah. Curang isuk balik jauh urang teh euy. Curang teh. Kieu memang ini bantuan urang lah. Bantuan komo we dibantuan mah. Selama masih bisa dibantu di dia mah. Tah ieu cekelan emang ya. Kopi. Cekelan kopi. Kurang dipoto deui ieu jeung emang kopi teh. Maksudna kumaha ieu teh? Kan PRT teh minta fotokopi kakak, Nah, jadi emang teh pura-pura jadi lanceuk urang kan kakak teh lanceuk. Jadi Emang bener. foto urang kopi jeung kakak teh lanceuk gitu. Ai kakak mah lanceuk bener. Kopi jeung lanceuk. Jadi kurang dipoto Mang Cicing. 1 2 geus. Aduh. Maksudnya lain gitu. Aduh, ampun aing. Kelas stres ieu mah rek ngopi bareng teh yang rileks bieu nama urang teh. Ampun aing ieu pikiran kumaha nya budak. Urang teh jadi ngopina kalah stres urang mah init kieu mah ngopi di ditu sorangan. Kumaha Mang? Muas jeung gelo. Aing.